Tuh udah nyari mah kebiasaan makan berapa cuy. Bari lagi kepo ongkoh dah. Sanu kepo cuy aya padunya lejam. Kan itu aya jam tong. Nah nyari jam nah HP cece. Bisi bae jamna beda cuy. Ya beda lah, kan itu mah jam dinding. Ya heueuh cek sajam ruki. Di sia tama. Ulah judas cuy bising puasana makruh. Ya udah, Ngabuburit ah. milu Tom. Tah kitu seuri. Pan kajeulna teh tambah geulis sirang adina goreng patut ge. Goreng patut bae bangga. Kok ngomong ganteng kalam siga ajukung. Hah? Si Jukung ganteng kalem. Iya cili aing salah denget, tak salah masangnya. Woi, kalah teh molohok. Nah mereka buburit mah. Atuh engke cuy udah berang reneh. Heueuh atuh, emang buburit akan di Tom? Kadieu ya. Di, lokasa di alam. Udah. Bro, bari nang ngaganggu bahayanya. Bari negara ke puasa ulah ngagoleh bae rip. Aing geus teu semangat yo. Bonya terjangkit virus corona. Sik lain aing mah terjangkit haus dan dahaga. Mana betul lapar. Aing biasana sahur 2 piring, isukeun 1 piring. Manggan aing lulus kieu jo. Sia mah lulus berat ku awak rip. Isna urang ke ngabuburit. Eus keula kedong nyawa aing can ngumpul kabeh. Da bari nage puasa mah molor bae, makruh puasana. Ngoronyoh bebari ge. Emang sia ngarek ngajak ngabuburit na kande. Kakebon aing rip. Sakalian ngadaogan yang buka puasa. Tapi sia nu naik naho. Atuh heula. Munye nu naik nama lain kalapan anu murah tapi nyanena. Sik sia mah. Senam rip co ngabuburit na ayeuna be. Kebe itu jam 4. Emang ayeuna jam sabaraha rip? Teu dijual jo. Aduh, maksudna mah teu bisa sabaraha rip. Teu ditabu jo dalin bedog. Aduh, lamun teu kenal mah saya teh koeng kepesan rip. Kasabar ulah mancing emosi aing. Sing puasa aing batal. Subanya nih puasa. Puasa atuh teu kajeuleuh ya leuleus. Udah, cici mau percaya. Pokoknya salagi keju can ngurangan, piring jeung gelas can kalalotor mah, cici percaya nyane puasa Tom. Waduh, kumaha ke aing mun ak nginum, mun make gelas makan nyahoan. Pira aku kudu make canting. Woi, diajak ngobrol ka lagi molohok, keur nyana naon sih? Teu cek itunya lo jam. Perasaan jam tuh muter-muter. Geuning melu nyeuleun bae jam. Terus kudu nyeuleun naon? Tah, jelek bujur aing. Ulah nyulan bae jam. Atuh da kesel nungguan jam 4 merek. Emang geus jam 11 sih. Nam coba ngabuburit ayeuna. Kagare jam 4 kurang jo. Kurang naon? Kurang uyah. Geus kumaha sia bae lah. Kasabar, baru sing batal puasana. Atuh da siana nanyakeun bae jam. Ini sia kerang. Nah deh, sia wani kain. Rip. Nyang geus ngegedog. Geus nam ngabuburit na ayeuna bae. Bisi kaburu badak. Hawana mah tuh. Kela tuh udah gonsak gedeng. Aduh, pakadar ge ngabuburit ngatik dang dan sagala juga kondangan bae. Kan bisi panggil jukung nu ganteng kalem Tom. Di, asal yang utah aing ngadengin ge. Aduh, cucu aing juga teuingnya. Agak tuh cok, kerdang dan teker merantau sih. Asal lila pisan. Ngoronyo bae. Geus seunam. Ayo, ngomong-ngomong kabar perasaannya nih kumaha? Geus mau peon can di sindau. Mau peon.
Move on Rip. Tulisan mo peon. Ada dibaca nama move on. Mata ke bukan letah teh di servis ngarah teu palelol. Sik kehead na teh sia. Heung sage jawab, geus move on can. Ya ayeuna mah geus rada move on Rip. Syukur atuh Jo. Ari perasaannya kasih Desi kumaha kabara? Nya kieu Jo, makin hari makin bergejolak. Lamun diibaratkeun cai mah geus ngagulak. Ya bisa jang nyokok Rip. Sik puasa. Aduh, poho aing Rip. Bedogna teh dibawa. Aduh, sia mah ngajak ngaladawegan kalian bedogna teu dibawa. On pisan beurina ge. Ya na sih ngajak bae ngobrol sampai aing on. Geus ulang ngoronyo bae sakit cokot keur itu bedogna. Oke. Luncur. Manehna mah puasa ge hanteu. Nok nya honingnya teh ulah ujon. Lain suujon cok. Buktina tadi isuk aing lewat hareupeun kamarna aya asup kaluar tina jandela. Geus yakin eta mah asup rokok. Bisa bae asup obat nyamuk, Tom. Obat nyamuk. Sugan mah nyamuk teh influenza, make diobatan sagala. Aduh, boga adi teh oon pisannya. On ge pan teh pati ceuceu. Geus mija. Tom matande. Si Arif sangka aing drum aspal. Cik kehead na teh. Karande. Rek ngabuburit Rip. Tuh di ditu Tom, pemandangannya indah ngabuburit mah. Kaeunam Tom di ditu bae ngabuburitna. Ulah, dasi mah di dieu bae, jeung ngamarip. Yang satu aing bae nu ngabuburit ka dituna. Yang geus des ngabuburitna di dieu bae, sok diuk. Nya atuh. Geuning kalah ngajauhan. Pan anjuran pemerintah kudu jaga jarak. Da ulah jauh teuing des. Terus aku mah jarakna. Geus ka dijenggal heula. 1 2 3. Berarti di dieu ya diukna. Nya atuh. Beneran aing disuruh indit ya. Pan aing teh bisa buka. Lumayan sakit ge jeung ngagandel beuteung mah. Saya sih keur nu naon itu. Aing curiga gua keur maling buka. Nanya nih, Jadol teh sia pentul korek ngagetkeun bae. cek maling buka. Tuh Ju. Toh eta buktina aya. Ieu mah aing mah jeung engke keur disiapkeun. Amari puasa teh. Alhamdulillah puasa des. Tuh buktina bage beuteung kempes. Perasaan angger buncit ge. Ulah make perasaan des, amarip jadi baper yo. Naon? Kira. Kalah buka. Eta suara sahanya nu ribut. Atuh eta Oh, nya. buktina. Sahanya datan asa di apal apa? suarana teh. Sampurnam. Geus ulah nyonyo mojo ku aing dijajakeun ka tujuanna. Geus tina aku bae saya tanam ku dijajakeun sa ka aya aing tuh maling buka tuh. Aya aing tuh maling buka. Tuh. Nya mana buktina naon? Geus eta maling buka. Tuh Rip buktina mijeng kejo. Hende. Tuh. Geuning. Eta bener tanya nih maling buka. Heeh, Cok. Tapi da encan tuh masih utuh. Adinya ning alak asaha geus balik. Tuh, Cok, tuh. Bisna Rip. Bedog geus siap Rip tuh. Nam. Ampun, Cok, ampun. Ampun, bejakeun geura ka sini. Ampun, Cok, ampun. Ampun, Cok. Ampun, Cok. Ampun. Tuh Rip, lumayan jangan buka puasa mah. Jo, bisa ge naik.
Ya budak letik-letik yang bisaan he, juga bajing. Do, siya ulah na katanga-tanga, kaya siya turun na. Tenang, Rip. Oh, ato. Gas agak puragon. Ah, gesek, sa kuding dibuka. Burit. Tara, Rip, dagon sa kodong. Hala, aing mayo, aing bisa naik, di bisa turun. Rip, tulungan aing ya, aing kumaha. Sa jong, siburit. Hala, mana geus adan deh. Do, aing balik tila ho. Mah aing turun aku mah yo. Aduh, rek aing nulungan moal yo. Nasib, nasib. Bisa naik, bisa turun.